medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia Wisrawa anu parantos dugi ka paguron macan bodas pikeun ada pangan hambali ngaraos kaget anu lain di kieu na rehna geuningan hambali mah teu aya kalayan katerangan timang odek mah rehna hambali teh dicandaku Nyai Wulung anu saterasna sateu acan nyuhunkeun pituduh ti Eyang Widi Sakti sakumaha anu diusulkeun ku Mang Odek. Mang Odek Wisrawa sareng Sutinah ngabujengan ka Paguron Jayalaga sejak Balungbang Timur ka Barjaya ngeunaan hasil gawena ka Sutinah anu parantos ngotoran Sutinah lah intina mah kitu nya. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putus Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia teka catur di jalana datang ke tempat anu dituju harita Wisrawa jeung anu sejana ukur dibagiakeun ku muridna Barjaya. Malah ti muridna Barjaya harita meunang katerangan yen Barjaya tadi isuk-isuk keneh geus miang indit ka alas waringin. Puguh be meunang katerangan siga kitu teh jadi hanjelu anu lain di kieu napikeun Sutinah jeung Wisrawa katut Mang Odek mah. Sabab jalma anu diharepkeun bakal bisa panggih teh bet kalahkah nyampak suwung lantaran keur indit ka alas waringin. Sutinah neuteup antep ka Wisrawa terus tumanya ngeunaan tindakan anu saterusna. Janten, kumaha atuh ieu teh salajengna tindakan urang teh Kang Wisrawa. Margi titela jalmi anu diharapkeun tepang teh bet teu aya geuningan. Nya ari abdi mah nyangakeun be kumaha Kang Wisrawa. Kang ngaranan lumampah ka alas waringin ceuk akang mah jelas moal sakedeung waktuna. Lamun didagoan di dieu tentu urang bakal kesel sabab teu paruguh ayeuna tamu bari jeung suwung pribumina mah teu paruguh. Jadi ayeuna mah mending keneh kieu we ceuk akang mah. Sutinah ku akang bakal dijajabkeun heula ka lembur. Da pasti Abah Tasman bakal dedeupeun ku ayana Sutinah anu indit bari tanpa pamit. Res kitu we Den Wisrawa. Mang kawilang satuju oge ta upami mohon salira Nyimas mulih heula ka lembur margi hawatos ka tuang Rama ngeunaan urusan mohon sareng Barjaya masawios we panginten engke ku Den Wisrawa dibereskeunana sanes kitu Den. Tah bener kitu Mang. Tah yeuna mah kumaha Sutinah satuju henteu kana pamaksudan akang. Sanggep abdi oge abdi mah iringan kumaha saena Kang. Mun rupiah anu bakal dilakukeun ku Kang Wisrawa eta kanggo kasayan sareng kepentingan diri abdi. Numawi abdi mah moal bade baha. Ya syukur atuh ari kitu mah. Sabab keur akang memang geus jadi catatan ieu teh. Ngeunaan masalah Sutinah jelas kudu diuruskeun nepikeun kaberesna. Akang tangtu bakal ngahaja nepungan sarta nyarita kabar Jaya. Nu batak ayeuna mah urang mulang be ka lembur nepungan Abah Tasman.
Tutas aya kasapukan seperti kitu mah harita tiluanana terus arindit ninggalkeun paguron Jayalaga. Teu kacatur di jalana waktu datang ka pilemburan sarta nempungan Abah Tasman puguh be Abah Tasman bunga anu lain di kieu nah sabab ningali Sutina aya balik dijajabkeun ku Wisrawa jeung Mang Odek. Sanggeusna raya di jero imah harita Wisrawa jeung Mang Odek anu ngajelaskeun ngeunaan kaayaan Sutina anu ngahajadi dijajabkeun. Wisrawa netep antep ka Abah Tasman bari terus muka bebaran lisan. Janten peryogi kauninga ku Abah Tasman. Ieu Sutina ku abdi ngahaja dijajabkeun ka dieu. Wireh tuang putra teh ka sakawit nama. Peungas pangharepan. Nya tumali sareng kaayaan nu karanapan ku anjeunna. Namung poma salira ulah bendu ka Sutina. Margi dina leresan dieu Sutina salaresna matos janten korban jalma anu ngaran Barjaya. Sutina tungkul bari terus nyarita sorana oge dumareuda. Abah, abdi sakawit nama Abah minta disarangan ku Kang Wisrawa ka dieu. Tas aya harapan tepang deui sareng Abah. Aya margi abdi bener-bener tos ngisinkeun ka Abah. Istru abdi hianat kanu jadi kolot. Hapunten abdi Bah. Abah Tasman bapakna Sutinah kerung pasti tacan ngarti kana guaran caritaan anu jadi anak jeung Wisrawa. Barjeng kerung Abah Tasman terus tumanya. Abah ya masih kene tacan bisa ngarti ye deh. Terus jerang Abah bingung guayana anak Abah balik bari dijajabkeun ku Jang Wisrawa ka dieu ye. Ngan eta si Nyai bari ngomong gitu. Ya aya kejadian naon ye deh. Aya kejadian naon anu sebenarnya. Jelaskeun ka Abah. Mang Odek netep antep ka Abah Tasman bari terus mairan caritaan. Janten kieu ieu teh Bah. Abdi seri sanes jeung serikon ya komo mu puas mah kana kaayaan tuang putra namung supados Abah ulah ambek ayeuna ku abdi bakal di eces tembreskeun ngeunaan kaayaan tuang putra anu salaresna dugikeun anya dugikeun ka ayeuna we kitu tah eta jadi kieu ya Bah ngenaan tuang putra teh. Saterusna ku Mang Odek dijelaskeun ngeunaan kaayaan Sutinah anu sabenerna. Di mana Sutinah geus jadi korban kasarakahan Barjaya anu akhirna Sutinah dina waktu ayeuna sasat keur ngandung binih ti Barjaya. Puguh be Abah Tasman ngaranjug kaget anu lain di kieu na meunang katerangan anu saperti kitu teh. Ambek kabar Jaya kitu deui ka Sutina. Tapi akhirna mah Abah Tasman jadi ngarti. Anakna anu geus jadi korban memang teu salah. Tapi anu jelas Barjaya kawilang pinter dina merdaya jalma. Mang Odek saterusna mungkas guaran caritaanana. Tah janten kitu tah Bah. Poma sakali doi yo Abah ulah arek bendu ka tuang putra. Korma ieu Nyi Sutinah teh sasat ngaranapan gering batin anu matak rek tega ka dirina oge gitu ngagebruskeun maneh ka jero jurang katambah meunang bebenon tinu jadi sepuh dina laresan dieu Abah kedah jembar manah kalayan aya dina kawijaksanaan Bah. Sutinah ngeluk tungkul bari cerik pasrah tumarima kana putusan Abah Tasman anu jadi bapana. Daya Abah Romaus sanggap abdi oge abdi tos ngisinkeun ka salira Abah abdi tos tatiasa kumaha Abah nyangakeun bobot pangayon timbang taraju aya di salira Abah itu Abah. Ya anjing bet jago sangka Nyai nasib diri kadar awak debat goreng gitu geningan. Abah sama sekali memang teu nyaho suganden teu boga
karudat hati anu seperti itu. Lebah dia abah memang teu bisa nyalahkeun ka Nyai. Sabab abah oge boga panon jeung jeuli saha Barjaya. Dan sok sanajan bari jeung kitu tetep eta jalma teh kudu tanggung jawab kana perbuatanana. Numawi abdi nyuhunkeun batusan ka Kang Wisrawa oge bah. Margi upami ku urang mamu dilareskeunana tos tiasa dipastikeun moal dianggap nanaon tangtusna oge bah. Ya mudah-mudahan meh atuh ku Kang Wisrawa diuruskeun mah Kang Barjaya aya dina kasadaran. Oh, Nyai nuhun be, aduh babi kitu mah. Abah teu kinten bungahna sareng bagjana. Wireh aya anu ngajejeran sejang ngabantu ka punanak anu memang ya muhun da gitu geuningan. Bet teu sangka ku nasibna. Abah oge kakarak ayeuna terang kana kaayaan anu jadi anak. Abah Tasman kacida nganuhunkeunana kana perhatian jeung bantuan Wisrawa anu bakal milu nguruskeun nasibna Sutina, di mana Barjaya memang kudu tanggung jawab sabab Barjaya anu geus boga kalakuan anu teu uni ka Sutina. Mang Ode ngabagikeun paneutupna ka Abah Tasman jeung Sutina teu lila terus harita nyarita deui. Jadi nya ka Nyima Sutina ieu mah omat ulah arek dipake peunggas harepan sing regreg jeung gede hate. Sabab Den Wisrawa geus pasti mah arek ngantep kana masalah anu karandapan ku Nyima Sutina. Okon sing sabar jeung tawakal. Ya mungguh dina ieu kahirupan cocoba jeung ujian teu boleh aya. Kur tumiba sarta karanapan ku sakabeh jalma anu matak sakali deui teu kudu aral jeung subaha. Nampi nuhun Mang Odek. Nasihat Mang Odek tangtos ku abdi bakal diperhatoskeun. Abdi tangtos sabar ngantosan wartosna Mang. Tah kitu atuh sing gede hate pokona malah Abah oge omat yo ulah wakalit mana bah sing jembar mana cek abdi oge kitu. Iya ari Abah mah percaya sapinuhuna ka Den Wisrawa. Ya reka saha deui Abah mundang jeung minta bantuan atuh. Pugu Abah anu nguruskeun namam kuryak menang panandasa meureunna ti Barjaya. Salajengna bade teras kabujeng ka mana deui teh Den Wisrawa teh. Abdi aya peryogi heula sejana pangan Yang Widi Sakti ya teh bah. Tumali ku ayana kajantenan hambali dicanda ka alas waringin ku Nyai Wulung indungna si garang larang ya teh. Jelas abdi bingung ya teh kedah kumaha ngalakukeun tindakan. Janten maksadna mah nya sejanda gowengan we ti sepuh anu luhung ilmu nyata Yang Widi Sakti teh ya. Ya abdi mah mohon urang ngadidel be ku pangdoa. Muga-muga baik naon rupi anu bakal dilaksanakeun ku Kang Wisrawa masing lungsur langsar. Margi tindakan Kang Wisrawa teh sanes kanggo pribadi geuningan nanging dina raraga tulung tinulungan ka sasama. Abah Tasman neuteub antep ka Wisrawa bari terus nyarita deui. Ye rasaden Abah ngiring ngadedel ku bidoa. Muga we atuh anu nyipta ieu waruga jagat anu kagungan marga dumadi jisim nyatana Gusti anu Maha Tunggal salawasna masih naon masihan panang dayungan maksud teh ka salira Raden ulah dugikeun kenging pancabaya naon gitu. Nampi nuhun bah kana pidoana. Abdi memang tos janji ka Sutina yen ngeunaan kaayaan anu karanapan ku anjeunna kedah aya anu ngalereskeun. Sekaligus keur panggeuing ka Barjaya sangkan ulah sakama-kama dina ngalakukeun tindakan ka sasama. Rupina ayeuna mah tos waktosna kedah mereskeun atawa neraskeun lampah deui teh janten di kantun linggih ku abdi bah.
Geus kitu mah harita Wisrawa jeung Mang Odek terus pamitan pikeun neruskeun lampahna nuju ka tempat padumukan Eyang Widisakti. Kesan menta wewengan ngeunaan tindakan anu kudu dilakukeun tumali jeung kaayaan hambali anu dibawa ka alas waringin ku Nyai Wulung. Caturkeun Barjaya anu lumampah ka alas waringin. Gancangna carita kadatanganana harita dibagiakeun ku Nyai Wulung. Sedengkeun hambali mah memang dikerem di kamarna Nyai Wulung dina kaayaan masih dina pangaruh panglumpuhan. Nyai Wulung anu harita teh keur nyarita tumanya ngeunaan maksud kadatangan Barjaya dina waktu harita ka alas waringin. Aya naon maneh datang bari henteu mere heula beja Barjaya? Coba jelaskan ke aing. Sabab aing teu loba waktu keur ngobrol ye. Cek aya naon maneh datang ka dieu? Ngeunaan ieu Nyai kaya anu kawilang teu bisa diantepkeun ku urang ieu teh. Kiwari aya 5 jalma anu beunang disebutkeun panghalang kana setiap upaya urang. Eta 5 jalma teh memang di luar kamampuan urang pikeun ngungkulanana. Anu matak ayeuna kuring datang ka dieu aya ngabadamian jeung naon teh yang ngabadamikeun ngeunaan cara nyingkirkeunana eta 5 jalma. Jadi lamun kitu mah maneh beunang disebutkeun teu mampu nyingkirkeun eta 5 mangkluk teh. Saha wae eta 5 mangkluk teh? Coba jelaskeun heula ka aing ku maneh Barjaya. Ya pasti geus nyaho ka eta 5 jalma. Nyata si Omot Awel anu tuk depikeun ka ayeuna teu nyaho saha ngaran anu sabenerna eta mangkluk teh. Terus si Wisrawa jeung Aki Rangga Wulung sarta si bocah sakti santana murid Eyang Widisakti. Eta 5 jalma kawilang ancaman keur urang anu teu bisa diantepkeun kitu bae kaayaanana. Jelas urang kudu ngalakukeun tindakan sagancang-gancangna Nyai. Ku aing geus bisa ketebak. Maneh geus pasti bakal ngomongkeun kaayaan eta 5 mangkluk. Jadi maneh memang geus moal mampu ngungkulan eta 5 mangkluk. Kitu maksud maneh teh Barjaya? Nya kitu Nyimas. Sabab ku ijiranna, ku jiran kuring mah iwati si garang larang anu bakal mampu nyingkirkeun eta 5 jalma. Nu matak ayeuna datang ka dieu teh rek ngajakan badami we ka Nyi Garang. Ngan kamana ya ayeuna Nyi Garangna? Teu tadi teu katingali geuningan Nyai. Ku Nyai Wulung satadina mah moal dicaritakeun terus terang ngeunaan kaayaan Cigarang Larang anu keur tapa pendem bumi. Tapi lantaran Barjaya geus lain anu sejen, harita ku Nyai Wulung jadi dijelaskeun ngeunaan kaayaan Cigarang Larang anu keur tapa pendem bumi. Barjaya ungut-ungutan teu lila terus nyarita. Jadi Nyi Garang teh keur olah tapanya. Nya lamun kitu mah atuh meureunnan lila oge ieu anggeusna tapa teh. Aduh kumaha atuh nya ya ieu. Sedengkeun ku ijiran kuring mah geus bisa dipastikeun pikeun nyingkirkeun 5 jalma anu disebutkeun tadi teh. Disebutkeun tadi ku urang taya deui kajaba ti Nyi Garang anu bakal mampu ngungkulanana. Ya kumaha atuh lamun geus kieu tindakan urang Nyai? Terus terang aing teu bisa ngaganggu kana naon rupa anu dilakukeun ku si Garang dina waktu ayeuna Barjaya. Anu jelas manehna geus amanat. Ulah aya anu wani-wani ngaganggu di mana geus beres tapana oge tangtu manehna bakal datang ka dieu. Anu jelas tempatna kawilang rada anggang oge ti dieu. Jadi lebah dieu mah aing oge henteu bisa nangtukeun sikap atawa tindakan. Sokomo lamun maneh geus boga ijiran anu saperti kitu mah. Memang eta ijiran teh lantaran dumasar kana hasil pangimeutan salila ieu di mana ajen wawasen si Omot Awel, si Wisrawa, Aki Rangga Wulung jeung bocah sakti si Santana muridna Eyang Widisakti kawilang moal bisa diungkulan ku urang. Sanajan babarengan ngahijikeun kakuatan satadina mah kuring oge sanggup ungkulan si Wisrawa sorangan mah ngan ayeuna mah kuring teh jadi cangcaya deui kitu Nyai. Geus moal
bisa urang ngalawan eta 5 mangkluk teh najan urang babarengan gitu. Sabab pasina oge si Wisrawa geus nyaho ti si Omat Awel ngeunaan ilmu andalan kuring nyata ajib muraga layang teh nyai. Aduh boros tadina mah ieu teh nyigarang bisa buru-buru ngalakukeun tindakan kaeta 5 mangkluk harapan teh kitu. Aduh tapi geuningan kalah kieu kajadianana ieu teh. Maneh henteu kudu ngarasahan jelu hati Barjaya. Sabab sabagian tina pancen anu kudu dilaksanakeun ku maneh geus teu kudu jadi pikiran. Nyata ngeunaan yang kalak Hambali. Sabab si Hambali geus aya di jero kamar aing. Tur dina pangaruh panglumpuhan. Malah dibawa ka dieu oge langsung ku leungeun aing deuleu. Jadi maneh teu kudu hanjelu sapeda si Hambali anu ditawan terus ngaloloskeun diri. Sabab ayeuna si Hambali geus aya di dieu. Oh, jadi si Hambali mah geus aya di dieu teh Nyimas. Anu bener ieu teh. Nyaan aslina ieu ngomong teh nu bener ya. Nu bener ieu teh Nyimas. Bener Barjaya. Ku aing ayeuna bakal dijelaskeun ngeunaan kaayaan Hambali pangna bisa tepi ka dia sarta langsung dibawa ku leungeun aing sorangan. Kieu ya ai jujutanana mah. Dengekeun ku jejegir maneh sia Barjaya. Saterusna dijelaskeun ku Nyai Wulung ngeunaan kaayaan Hambali pangna aya di dinya sarta dibawa langsung ku Nyai Wulung sanggeusna dilumpuhkeun. Sanajan satadina mah hate Barjaya hanjelu sabab sigarang larang anu rek dipuntangan kalah ka keur tapa, tapi ayeuna jadi rada kaubaran hatena sabab Hambali teh geus aya di dinya teu kudu hese deui neneangan. Sanggeusna ngarasa cukup ngaguar pangalamanana, Nyai Wulung mungkas kateranganana. Kitu kajadianana teh. Pangna si Hambali ku aing bisa dibawa ka dieu teh nyaan. Sugema ya. Kitu kajadianana teh. Hate aing sugema jeung suka. Sabab laksana karep jeung kahayang aing mangsa sare dikegepan ku si Hambali. Si Hambali memang kasep rupa jeung pangawakanana sembada. Bagja ke diri aing lamun si Hambali jadi salaki aing. Ya syukur be atuh ari kitu Nyai. Rada kaubaran oge ya kahanjeluan hate teh. Ngan jelas 5 mangkluk tadi anu bakal jadi panghalang keur urang jelas kudu buru-buru singkirkeun sabab ngabahayakeun keur pihak urang. Maneh teu kudu leutik hate Barjaya. Ngeunaan nyingkirkeun eta 5 mangkluk teu kudu gurung-gusuh atawa buru-buru. Di mana si garang larang geus rengse tapana mangka pikeun modaran eta 5 mangkluk geus henteu kudu make bingung deui keur urang. Anu matak maneh henteu kudu make jeung bingung sagala rupa kaharti. Ya kaharti atuh Nyai ari kitu mah. Ya atuh ari geus jelas kitu kaputusan ti Nyai mah urang teu kudu make jeung maksakeun diri nguras tanaga jeung kakuatan pikeun nyingkirkeun 5 mangkluk tadi atuh nya. Jadi ayeuna mah kari tinggal ngadoguan si garang larang anggeus tapakna tengtuna oge. Nya bener Barjaya. Keun saheulaanan ayeuna mah maneh oge pihak aing henteu kudu nyieun kaributan jeung eta 5 mangkluk. Keun antepkeun meh heula ayeuna mah. Hitung-hitung mere hate ngan di mana si garang larang anggeus tapana eta 5 mangkluk geus ulah dibere diampun. Anu jelas anak aing si garang larang ajen kasaktena bakal nambahan. Jadi moal kudu kasamaran deui panenjo kawasti heula. Tah ieu kayakinan aing mah Barjaya. Pasti atuh pasti kitu eta mah bakal kitu Nyai. Ajen kasakten si garang larang bakal leuwih ngaronjak anu akhirna mah geus moal aya deui anu mampu nandingankan ajen kasaktena. Urang bakal leuwih laluasa deui dina ngalakukeun tindakan. Naon rupa karep jeung kahayang urang moal aya anu bisa ngahalang-halang deui. Suka jeung sugema keur urang sarerea. Eta omongan teh memang bakal jadi kenyataan Barjaya. Kenyataan anu moal bisa disingkahan sanajan ku saha bae oge. Akhirna urang bakal ngawasa ieu kahirupan.
Nya bener gitu Nyai. Nah, lantaran geus jelas ayeuna mah kitu kacindekanana. Kuring nyarek pamitan we ayeuna mah mudah-mudahan sigarang ulah nepikeun ka dilalilat teuing tapakna. Sabab mangkluk anu disebut tadi teh kudu buru-buru disingkirkeun Nyai. Saenggeusna aya kacindekan jeung katangtuan sikap ti Nyai Wulung siga kitu mah Barjaya akhirna terus init harita manehna pamitan gesan mulang ka paguron. Sejoroning balik ninggalkeun alas waringin bari numpak kuda. Hate Barjaya harita galecok ngomong sorangan. Lamun kieu kanyataanana mah aing jadi terus mikiran Injani ya. Di mana ayeuna nya si Injani ya? Ngamangpaatkeun waktu anu aya aing kudu bisa meunangkeun katerangan ngeunaan kayaan si Injani. Dapikeun ka iraha oge aing sigana mah moal bisa poho ka si Injani mah. Moal boleh jadi panasaran upama acan bisa laksana ka si Injani. Pokona mah sanajan si Injani nyumput di jero liang cocopet paribasana, si Injani kudu bisa kapanggih. Pokona mah manehna kudu bisa beunang ku diri aing. Eueuh ti dituna karep jeung kahayang si Barjaya make kudu teu bisa laksana. Eueuh ti dituna aing make kudu gagal mangsa mi kahayang ka hiji wanoja. Kudu ya mah kumaha bae carana aing kudu bisa laksana ngape milik si Injani. Barjaya memang masih tetap terus penasaran lamun acan bisa laksana ka wanoja ngaran Injani. Pet kakarang ayeuna panggih jeung kagagalan mangsa dirina mikahayang ka hiji wanoja. Wargi Dahlia waktos nageningan parantos tanya kapan deui wae urang ecagkeun deui ieu serial si konseling dinten ieu. Atur nuhun ka sadayana saratia terasa kadung-kadungin Sunda Ti Dahlia hapunten samudaya kalepatan sareng kakirangan oge hapunten dinten ieu kedah di pungkas deui panginten samantawis dongeng Sunda Ti Dahlia. Nah siapunten anu kasuhun sim kuring Pendaden Meri undur pamit ka sadayana atur nuhun kana sada parantosanana hapunten samudaya kalepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prunggah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.